Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Salsa Nur Aini ti kelas 11 IPS 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Ibu guru sareng bapak guru sadayana kusim kuring dipika hormat sareng rencangan sadayana kusim kuring dipika cinta. Langkung ti payun hayu orang panjatkeun puji sinarang syukur ka Allah Subhanahu wa taala kumargi dina iwaktos urang sadaya dipasihan kesehatan lahir sareng batin. Tahilap shalawat sinarang salam hayu orang sadaya aturkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargina, ka para sahabatna sareng ka urang sadayana. Dina danget ieu sim kuring bade ngadugikeun biantara ngeunaan nerapkeun tata krama Sunda dina kahirupan pargaulan urang. Naon sih tata krama Sunda teh? Tata krama Sunda teh nyaeta mangrupa sopan santun orang Sunda. Biasana masyarakat teh sok tereh robih kabawa ku ulah gingsir milu-milu parubihan zaman. Kitu deui norma kahirupan oge. Masyarakat sok robih ku kituna norma atanapi ngukur paripola kahirupan masyarakat oge robih. Parobihan paripola masyarakat ieu secara alami. Bakal aya peralihan nuju arah positif tapi henteu saeutik oge anu nyababkeun kamakaran negatif pikeun peradaban bangsa. Kituna sim kuring ngajak ka sadaya balarea hayu urang tetep nguatkeun tata krama. Nah, langkah anu mimiti nyaeta percaya kana lalakon sareng gunana silaturahmi Sunda, terutami dina hubungan kulawarga. Langkah salajengna unsur silaturahmi Sunda kedah dianggo atanapi diterapkeun dilaksanakeun dina pergaulan urang di lingkungan. Langkah terakhir, kawentar silaturahmi Sunda kedah sadar dilatih sareng dianggo dina kahirupan sapopoe. Kusabab kamampuan bertata krama dasarna nyaeta kabiasaan urang nu dianggo sapopoena. Mudah-mudahan langkah ayun urang bakal tiasa ngawujudkeun masyarakat Indonesia anu ngagaduhan akhlak. Hatur nuhun kana perhatosanana, dicekapkeun sakitu bae. Bilih aya kalelepatan sinareng kaluluputan, hapunten sataacana sareng saentosna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.